Aduh, kemana di ya aing lah? Nggak ada lah di dia capek. Udah ngabaran tayetih lah. Ih, kok tak aktif sih? Janjian ongkok hari, tapi tak aktif-aktif. Coba deh lah. Ih, tak aktif deh baik. Mana panas. Ke mana, Neng? Udah kayak Imah Tayati, Kang. Nyaho teh Imah Tayati di mana? Nyaho sih, nyana mah tukang warung ya. Heeh, tukang warung. Kira-kira jauh tuh sih? Jauh. Paling setengah jaman deui lah. Iya aing ku jauhnya. Makanya lempang kieu. Emang sorangan. Heeh, kira-kira Tayati aya teh nya di imahna. Aduh teh nyaho. Coba ayo anterkeun. Ayo. Hayu atuh. Wih tep, saya penting maling kotok mang rahayatnya. Cuk saha? Ah, sia ciri-ciri nak sia. Di aing mah ulin teu keur peuting ja. Ulah jeung nyana neng tukang maling kotok. Keur penting biak sakanang kotok. Meneng, emang ada kamar gitu? Udah kayak imahna Tayati. Meneng, jangan urang bae lah, nya. Emang nyaho. Nyaho. Hayu atuh anterkeun. Ayo geus sayo. Enggak saya lah. Baju aing kumaha? Bisa itu ngangan kebo. Yang amat gua lah. Mengaing di ditu mau ka dieu. Amat dah. Siang amat tah budaknya coba geulis si Bikang teh lah. Beneran budak leutik ya. Neng ada neng. Nang duit mung. Hayang lah. Ya, bagi tilu nya. Ada ge. Ah, naon. Modar tas ya digawean ku aing dah. Bongana sih Bikang geulis si babawa kunyana. Lah menang aing ti dieu. Hah? Lu bener, Nay? Bener. Ih, serem amat sih ya lembur. Tadi maling kotok sekandang. Kuari pemerkosaan. Geus lah, enggak bisa serangan. Woi bocil, sia cek saha. Cak Mang Atep. Tuh duitna tuh. Aduh. Sia teh si Atep. Ayo bayar perajan kurang lah. Sayo gebot. Bukan, ngising doangan. Duh, aing kemana deui ieu? Kaneng sorangan deui. Hao pugu ge. Lembur imah raneh. Tadi cenah sia maling kotok sekandang. Terus nu tadi babaturan sia merkosanin Nini. Emang teu bener eta budak teh. Cik urang tadi jeung urang bae hayu dianterkeun. Hao geus sayu atuh. Ayo. Capek deui. Woi tep, masih sia naon? Naon, Budak ieu? letik nuduh aing memperkosa Nini. Henteu ja aing mah. Pan aing izin tep tah ka cewek. Dia mandang atuh paling kepala suku. Beda. Hayu. Ih hoo. Hayu atuh. Lain mati tadi sia ieu aing kasasar ketemu jeung ieu deui. Ih, atuh budak ieu mah bener lah. Mena mah hidup lagi kieu bae, geus aing si tanggung ku Beti. Hayu atuh, lain mati tadi. Waduh, baju teh leupas bae. Duh. Tadi jeung budak ieu. Diganggunya. Kita Beti. Assalamualaikum. Alda, kemana Mbak Esi kurang HP nanti online? Keur dicas. Pantesan ngajanjian ongko, Alda menungguan bae di ditu kebel. Tadi Rian kepanggih digangguan ke pasukan bodrek atuh geus riweuh mena. Oh, eta mah beang kerok ieu teh mah budak. Atuh geus lah nyasar galur. ka ditu. Sira cokotan caira. Jauhnya teh. Ya, Tah, kos kieu yo. Ayo penganiayaan sia ieu aduh. Ajaran makan ulah macam-macam tep aing sia. Nekan ayo. Ah, meeting mah di hotel di tetanggalan. Ngising nong sia.